Buat Bos Udin, Pak RT Endo. Jadi Pak RT udah nyampe Pak RT. Udah nyampe Pak RT. Ayo Pak Jaro Edi kita ke mobil butut. Ayo Bang Jaro, Bang Oki. Mobil butut keluaran baheula, namun di kampung ayeuna geus teu aya. Mobil butut keluaran baheula, namun di kota ayeuna geus teu aya. Jurururu mobil butut ayeuna babak kasung anu bager sedunia. Jurururu mobil butut ayeuna babak kasung bang beta anu bager. Mobil butut keluaran baheula anu dicandu geus aya. Mobil butut keluaran baheula anu dicandu geus aya. Jururu Mobil butut ayeuna abdi cabang aya. Jurururu mobil butut ayeuna amun Pak Kasum mana orangnya. mangga Pak Kasum Bang Beta Peremasin. Mobil butut keluaran baheula, namun di kampung ayeuna geus teu aya. Mobil butut keluaran baheula babak kasung tepayunan sekedap. Ayo Jurururu mobil butut ayeuna nu dicandu ayeuna geus teu aya. Jurururu mobil butut ayeuna anu Pak Kasum Bang Beta Pak RW masih. Mangga bakal Pak Kasum. Jangan-jangan begitu. Isun. Mobil butut keluaran baheula, namun di kampung ayeuna geus teu aya. Mobil butut keluaran baheula, Bapak Dewan Kris anu bager sedunia. Jurururu mobil butut ayeuna Bapak Dewan Kris mana dia orangnya. Jurururu mobil butut ayeuna Bapak Kasum Bang Beta Pak RW masih. Babak kasum anu bager sedunia. Babak kasum anu bager sedunia. Pak Dewan Kris, tahu Pak Dewan? Balora Samsul. Pak Dewan Kris, ayo. Ae.
Ayo Pak Dewan. Ada kali. Mobil butut Satu dua. keluaran baheula, namun di kampung ayeuna geus teu aya Pak Amir. Mobil butut keluaran baheula, namun di kota ayeuna geus teu aya. Atur nuhun. Mobil butut ayeuna anu dicari. Terima kasih buat Pak Dewan Kris, Haji Pelor, terima kasih. Mobil butut ayeuna mana Dewan Kris, sawerannya satu lagi. Mandor. Buat Pak Dewan Kris, semoga sehat selalu.